kita menuju di tempat lapangan jantan kedah dilestarikeunnya dugi kabersih kieu. Gimana guys? Ayeuna guys. Tadi itu nincak sesuatu. Nincak taimunding. Nincak taimunding jadi kedah hati-hati pamit kalemburan nu kieu mah soalna nuju hujan, musim hujan nuju laleur guys. Di mana ieu teh tempatna? Ieu teh di daerah mananya ya teh? Mega daerah Baros Mega tutupan guys. Jadi beli aya nu bade ameng ka dieu mangga. Tolong di endorse. Tolong di endorse. Jangan lupa. Jangan lupa ya subscribe, like, comment, share. Oke? Nah, ieu teh tempatna sae pisan pokona mah anu bade bilih bade nu ka dieu mangga amengan. Soalna ieu teh tempatnya pas dirobah janten tempat wisata anu paling seueur penggemarna di kampung Aryasari ini tuh Baros namina teh Mega tutupan cari berah ada ayahnya sering lah mantap murah meriah lagi nya sambil ngopi sambil enjoy sambil malmingan mantap tempatnya kanggo iya kira-kira kanggo anu non nu mau barangkali enaknya ya, bagus ini mah kamu ibu-ibu senama aduh bade ngarumpi di dia mah mantap pokona malah mantap pisan jadi ieu mah bagus pisan tuh tempatna oge mantap aya WC-na oge sih WC-na mantap ada yang jualan oge ya pokona mah mantap lah ayo lah gaskeun ka Mega tutupan bye. Jadi ulah pengen lu kemana sih demi awal misalkan. Manya dong gitu masalah. Ya salah wae. Saya salah wae. Hey yo, terima kasih sudah menonton. Dukung terus channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe.
Tong hilap, tong poho, tonton cing seueur bolak-balik mun bisa mah ko mau bari di-share ka babaturan malah pang madepna eta mah. Hatur nuhun nu badak, terima kasih, thank you welcome. Barokah tuh tong hilap tonton sareng subscribe di channelnya Cerita Sunda yo.